Dina zaman baheula di Tatar Pasundan aya karajaan anu dipingpin ku raja anu wijaksana. Anjeunna dikenal salaku Prabu Tapak Agung. Prabu ngagaduhan dua putri geulis nyaeta Purbararang sareng Adinda Purbasari. Barudak geulis. Bapa ngagaduhan pangumuman pikeun anjeun duaan. Aya naon, Pak? Ayeuna bapa tos sepuh, waktosna bapa turun tahta. Sareng bapa nunjuk Purbasari putri bungsu bapa pikeun ngagantikeun bapa. Pak, ieu teu adil. Abi pan putri cikal bapa, kuduna abi nu janten panerus bapa lain adi abi. Anjeun masih can bisa Purbararang kapribadian anjeun acan dewasa sapertos adi anjeun. Sabada sadayana uninga ka pengumuman eta sadaya jalma bungah kusabab Purbasari kakoncara minangka kasohor. Anjeunna someah pisan karahayat, tapi Purbararang henteu. Sanggeus kabeh jalma indit, Purbararang ngarencanakeun hiji hal kalawan Indrajaya. Tapi Kang, kuring teh putri cikalna bapa. Kuduna kuring nu dijadikeun gentosna bapa. Kuring oge reuwas pisan Purbararang. Naha bapa anjeun bet milih adi anjeun pikeun gagantina. Kuring kudu ngelakuin hiji hal. Kuring apal. Hayu ngilu jeung kuring. Isukan urang panggihan nini sihir di negeri seberang. Urang bisa minta bantuana pikeun nyihir si Purbasari. Wah, tunangan kuring singer oge. Saha heula atuh. Hayu Kang, isukan isuk-isuk urang kudu datang ka nini sihir anu anjeun sebutkeun tadi. Isukna Purbararang kalawan tunanganna datang manggihan nini sihir anu disebutkan ku Indrajaya. Punten nih. Jadi, naon nu anjeun penta? Ngalakna adi anjeun sarangan? Resmi, abi tos sebel kalawana sifatna anu pura-pura bager eta menjadikeun manehna menang di payunan bapa. Eta kalpatan anjeun. Sifat buruk anjeun. Anjeun geus eleh ti adi sorangan. Kayak apal, pokona anjeun kadang ngalakna Purbasari. Lamun kitu kahayangna, ngan inget kutukan ieu moal abadi. Aya keneh dewata anu di luhur. Terserah, dari mana sareng ngadai hubungan Purbasari. Isukna Purbasari reuas ningali dirina sorangan sabari ngeunteung. Bapak, Naon Purbasari? abi kunaon Pak? Nah, kulit abi singet ieu. Bapak ge tengah tos neng. Naon Pak? Nah, kulit abi jadi bentol-bentol kieu. Kumaha anjeun narek ngeukeun karajaan lamun kaayaan sebutkeun. Ampura Bapak Purbasari. Anjeun satiasa janten. Jaganti Bapak. Nanti kau mau Pak, anjeunna bentol-bentol terus biji-bijinya di desa ieu. Atuh engke barare bisa menangkan penyakitna. Kumaha lamun urang asingkeun anjeunna ka leuweung sabab lamun diasingkeun ka imah warga sieuna penyakit ieu Pak. Bu Tapak Agung bingung. Anjeunna nyalah pisan ka putri bungsuna. Pak, Bapak tega ngasihkeun abi. Ampura pisan neng. Bapak satiasa jual ngelakuin. Purbasari ceurik, anjeunna henteu inget bapana ngusir anjeunna. Nanging teu aya pilihan lain. Patih Kadajaan Guragiru nganterkeun putri Purbasari ka leuweung. Kalawan rasa khawatir, Patih mangyieunkeun tempat kanggo sang putri. Tuan Putri, sanggeuna putri gaduh tempat sanggareureun di dieu. Tununnya Patih, hapunten Tuan Putri, abi biasa nganakeun menawan. Mami biasa ku abi di Cigawe, nuju putri enggal gamang sampai enggal ieu di kerajaan. Mohon hapuntennya. Patih Indit ninggalkeun Purbasari di leuweung anjeunna hanjelu pisan. Anjeunna eueuh kalawan kulitna anu ajog-ajogan barobah kaayaan jadi bentol-bentol sapertos ieu. Putri ceurik, nanging hiji jalma ngadeukeutan putri. Kela eta lain jalma tapi lutung.
putri reuas nanging anjeunna ngawanikeun diri sorangan. Saha anjeun? Tenang Tuan Putri teu kedan sieun. Abdi lutung ka sarung, abdi ngan hoyong janten lelencangan Tuan Putri. Oh, tangtos anjeun kaganggu ku sora abi. Hapunten abinya, anjeun kudu bisa sareng abi di dieu, sabab mimiti ayeuna abi bade kantun di dieu. 2 tahun kalangkung kerajaan ditatar Pasunda. Akhirna dipimpin ku Purbararang. Leres sanggam wargi, anjeunna angkuh pisan sadaya masalah dipungkas henteu diayakeun musyawarah heula. Purbararang angkuh pisan sarta egois. Prabu Tapak Agung eueuh kalawan sikap anakna. Ari maraneh kunaon? Kuring geus ngomong baekeun pajeun. Maraneh hayang ngarempak kuring. Kuring teh pamimpin maraneh. Tapi Putri, abi teu acan menangkeun persetujuan ngeunaan pajeg ieu. Hayang apal, pokona baekeun pajak atau maraneh ku kuring usir ka kerajaan ieu. Bararang, nah anjeun jadi egois jeung angkuh di hadapan masyarakat. Tekenging kitu, Neng. Ari bapak kunaon? Ari geus 2 tahun mimpin kerajaan ieu. Sadayana ngomong tanpa esokeun harita lagi. Besok Pak, ada debat. Sanggeus Purbararang indit, Prabu Tapak Agung beuki bingung. Di sisi lain anjeunna sono pisan ka putrina Purbasari. Patih. Kuring soalna ka putri, kuring anu bungsu. Cik panyadakeun uangan kangge manehanana. Semoga manehana sehat. Waltos anu sami Purbasari sareng Lutung kacida bungahna. Anjeunna ngabanyo bari ngadahar bubuahan anu disadiakeun Lutung. Purbasari mikaresep pisan apel. Lutung masihan apel supados Purbasari henteu hanjelu. Salila ieu anjeunna sok sasarean wae Lutung sok masihan leueteun kanggo Purbasari kemargi atas bager ka anjeunna. Lutung tos terang carita Purbasari. Anjeunna hanjelu ningali Purbasari mineng sono ka bapana. Anjeunna hayang pisan balik sarta manggihan bapana. Nanging henteu kalawan kaayaan sapertos kieu. Akhirna Lutung miyos ninggalkeun Purbasari jang Tapak. Anjeunna neda ka Dewata supados Purbasari geura-geura damang. Pur kilat gegeretan kakiatan anu dikaluarkeun sapenuhna jeung Purbasari. Teu lila tempat Lutung semedi jadi talaga alit. Tuan Putri, lamun Tuan Putri hoyong lamang deui. Tuan Putri tamas ngangecai pada ieu. Akhirna Purbasari tamas nganggecai ti talaga eta. Kaliwat hiji hal lumangsung dina kulit Purbasari. Kulitna barobah kaayaan bersih sarta jadi geulis deui. Aku kami Narmani. Narmani juga baheula. Matur nuhun Lutung. Henteu lila para patih karajaan datang. Anjeunna reuas ningali kageulisan putri karajaanna balik. Putri damang, mun kitu hayu urang uih. Teu uih, tanging kawan Lutung ieu. Henteu nanaon, nu penting mah Putri tos uih. Di kerajaan sadaya wargi nu ngariung sareng sang raja sarta pamimpin anu anyar nyaeta Purbararang. Telami sadaya reuas ningali
kadatangan patih kerajaan ngabantuan hiji jalma anu tos 2 warsih disejenkeun nyaeta Putri Purbasari. Hah? Purbasari balik. Lestarian Tuan Putri tos ieu deui. Sadaya wargi rewas kekercuali Purbararang sarta Prabu Tapak Agung kadatangan Purbasari halawan kagelisana anu balik ngabantuan kebagjaan kanggo wargi. Tahil, nah anjeun cager. Maksudna kumaha cara anjeun cager? Abi teu terang teh, sadaya kahoyong dewa. Akhirna anjeun euih neng, lamun kitu sanggam teu anjeun mimpin ieu kerajaan. Tela Pak, tela. Kumaha lamun urang ieu lobaan? Abi teu biasa ngelawan teteh, abi nyalira. Nah, anjeun sieun. Tos lain nama anjeun deketin kawin lanjut anjeun. Purbasari mencakan napik tapi daek teu daek anjeunna kedah ngalaksanakeunana. Abi ngabogaan tunangan perempuan serta kasep. Cik ari anjeun dua tunangan oge ieu. Jadi tunangan anjeun monyet. Padahal sarta Purbasari kuda butuh nanging anu manehna panggih saukur lalaki kasep sarta kuat anu nangtung di hareupeun anjeunna. Mana menurut Abi mana? Abdi lutung anjeun Putri, abdi dikutuk ku dewa sabab kesombongan abdi di kerajaan Palebah. Abdi ge disejenkeun sapertos anjeun Tuan Putri. Sadaya reuas ditepecanteun ka asup Purbasari kusabab keram Indrajaya naraja nglutung. Si eta mah nganipu, si eta mah nganyamar. Patih, serang! Kahebatan lutung sadaya patih kaelehkeun. Sadaya rewas kalawan kahebatana. Purbasari ewen nanging akhirna anjeunna percanten karena lalaki eta mikeun buah kasukaan Purbasari nyaeta apel minangka buktos. Ayeuna pas rengsek. Anjeun jantan manurut Bapak. Sadaya bersorak kalawan atuh nanging di sisi sanes Purbararang ceurik. Punten abi Bapak, sadaya ieu kalopatan abi. Abi anu neda nini sihir eta ngalaknat adi abi, supados abi janten gentosna anjeun. Abi iri kalawana Bapak. Abi anak Bapak, nanging Bapak sok ngabanggakeun anjeunna. Abi pantes dihukum, Pak. Abi teu tega ninggal teteh abi dihukum. Bapak, panghampurakeun si teteh. Abi hoyong arurang ngariung di dieu. Kan Bapak ngapura anjeun. Bapak henteu kantos ngabandingkeun maraneh. Maraneh anak-anak anu mencolong jeung Bapak. Sadaya bingah warga gumbira kalawan balikna Putri Purbasari. Prabu Tapak Agung bingah kalawan akurna anak-anak anjeunna. Sarta Purbasari bingah tiasa mendak lutung kasarung. Pujaan hatena anu maturan salila di leuweung. Nah, tas seri. Itu seri kan, itu seri. Emang gimana aja? Jadi naon nu anjeun penta? Ngalakna tadi anjeun sorangan. Terus nih,
Abi tos sekolah kalawana karena anu menjadi eta. Ajadikeun anjeunna menang kawinin bapak. Beres. Dulu. Patih Karajaan Guragiru nganterkeun Putri Purbasari kaleuweung. Kalawan rasa khawatir, Patih mangieunkeun tempat kagos sang putri. Cici takut-takut apa cici? Abdi lutung. Sadaya reuas ditepetkanteun ka asup Purbasari kusabab Kerang Indrajaya narajang lutung. Patih oge narajang lutung kesebat, tapi sebab Gak cerita. Mana nggak bener terus. I have tomat.